Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing salih-salihah. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tepang deui sareng Bu Neni di pengajaran bahasa Sunda semester 2. Satu acana diajar, hayu urang sasarengan maca doa terlebih dahulunya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna berjalan dengan lancar. Amin. Dinten ayeuna hideup bade diajar bahasa Sunda ngeunaan sosobatan pengajaran genap. Adapun tujuan pembelajaran dinten ayeuna nyaeta anu kahiji mampu mikaweruh dongeng. Anu kadua mampu nuliskeun aksara gede. Nah, coba ayeuna urang simak sasarengannya ngeunaan materi sosobatan. Urang bade diajar ngeunaan dongeng. Dongeng nyaeta carita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran. Jadi, dongeng yaitu cerita yang dibuat dalam bentuk prosa atau isinya terkadang tidak masuk di akal. Nah, hideup bade diajar ngeunaan macam-macam dongeng. Aya naon wae nya dongeng teh. Anu kahiji nyaeta aya dongeng fabel. Anu kadua dongeng farabel. Nu katilu dongeng sasakala. Yuk urang simak sasarengannya ngeunaan macam-macam dongeng. Anu kahiji nyaeta aya dongeng sasatoan atanapi dongeng fabel. Dongeng sasatoan nyaeta dongeng anu palakuna sasatoan sarta paripolahna dicaritakeun kawas jelema. Jadi, dongeng sasatoan yaitu dongeng yang pelakunya hewan serta perilakunya menceritakan seperti manusia. Contohnya seperti sakadang kuya jeung sakadang monyet. Salanjutna anu kadua aya dongeng kahirupan jalma biasa atanapi farabel. Dongeng farabel nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun paripolah jalma biasa. Dongeng farabel yaitu dongeng yang menceritakan tingkah laku manusia biasa seperti contohnya si Kabayan. Jadi dia manusia biasa yang terkenal di daerah Jawa Barat. Dan yang ketiga nyaeta dongeng sasakala atanapi legenda. Dongeng sasakala nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun asal muasal kajadian hiji tempat, barang, sasatoan atawa tutuwuhan. Dongeng sasakala yaitu dongeng yang menceritakan asal mula kejadian suatu tempat, barang, hewan, atau tumbuhan. Contohnya yaitu seperti Gunung Tangkuban Perahu. Nah, hideup tos terangnya ngeunaan macam-macam dongeng. Nyaeta aya 3. Nah, salajengna aya unsur intrinsik dongeng. Aya naon wae nya? Anu kahiji nyaeta tema atanapi judul. Anu kadua latar, tempat. Anu katilu palaku atau tokoh. Anu kaopat watak palaku. Anu kalima amanat. Anu kagenep sudut pandang. Sareng anu terakhir nyaeta aya gaya bahasa. Salanjutna hideup bade diajar ngeunaan nuliskeun aksara gede atanapi kapital. Anu kahiji nyaeta aksara gede diangge dina awal kalimat. Contona
Naon tujuan maca buku? Nah, huruf awalna nyaeta huruf N. Jadi, huruf N itu harus besar. Sekarang, anu kadua, aksara gede diangge dina huruf awal ngaran jalma, kalebat nami panggilan sareng singkatan nami jalmi. Nah, huruf besar ini digunakan di awal nama orang, termasuk nama panggilan dan nama singkatannya. Contohna, Presiden anu kagenep teh Bapak SBY. SBY teh singkatan tina Susilo Bambang Yudhoyono. Anu kadua, Rai abdi namina Desta Maharani. Jadi huruf D sareng huruf M na kedah gede. Selanjutna nyaeta anu katilu. Aksara gede diangge nami gelar, keturunan, agama, atanapi akademik anu disarengan nami jalma. Jadi aksara besar digunakan untuk nama gelar, keturunan, agama, atau nama akademik yang dibarengi dengan nama orang. Contohnya seperti Ibu DRA Haji Ucu Cumiatai MPD Teh Guru. Jadi gelarnya harus besar, nyaeta huruf D. Sareng haji, yaitu H-nya besar. Dan yang terakhir MPD, gelarnya yaitu harus besar. Nah, selanjutnya nyaeta anu kaopat. Aya aksara gede diangge kanggo huruf awal nami bangsa sareng bahasa. Huruf besar digunakan untuk nama awal bangsa dan bahasa. Contohnya seperti Tono mah urang Jawa, Ari Wayan mah asalna ti Bali. Jadi huruf Jawa nyaeta huruf J-na kedah gede, sareng Bali huruf B-na kedah gede. Salanjutna nyaeta anu kalima, aya aksara gede diangge kanggo huruf awal nami tempat. Huruf besar digunakan untuk awal nama tempat. Contohnya, Pak Dadi nuju angkat ka Ciamis. Ciamis merupakan nama suatu daerah. Jadi huruf C-na harus besar. Ayeuna anu kagenep, aya aksara gede diangge kanggo nami poe sareng nami bulan. Huruf besar digunakan untuk nama hari dan nama bulan. Contohnya, unggal poe Senen Didi miluan upacara. Nah, Senen merupakan hari, jadi huruf S-na kedah gede. Anu kadua, Dewi teh lahirna dina bulan Desember. Nah, Desember teh merupakan nami bulan, jadi huruf awalna kedah gede. Alhamdulillah, materi pangajaran parantos rengse. Nah, aya anu bade ditaroskeun ngeunaan materi anu tos disampaikeun ku Bu Neni. Sok mangga bilih aya anu bade ditaroskeun. Hayu urang sasarengan nyimpulkeun materi pangajaran dinten ayeuna. Anu kahiji, urang tos diajar ngeunaan macam-macam dongeng sareng unsur intrinsikna. Nah, anu kadua nyaeta hideup tos diajar ngeunaan aksara gede sareng macam-macam panempatanna. Semoga hideup bisa pahamnya ngeunaan materi anu tos disampaikeun ku Bu Neni. Nah, kanggo di bumi nyaeta aya literasi. Hideup maca dongeng di buku halaman 65 sampai 68. Nah, engkin ku hideup pahaminya ngeunaan isi dongengna. Teu kedah dikempelkeun, hideup maca wungkul sareng pahami isi dongeng. Sateu acan ditutup pangajaranna, hayu urang sasarengan ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun nya kasadayana tos diajar bahasa Sunda dinten ayeuna sareng Bu Neni. Tetep jaga kesehatan dan tetep semangat belajar di rumahna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.